Astagfirullahaladzim. Batur mah bulan Rayagung kamari teh arangkat ka Mekah jadi haji. Der panayagan mepeuting ieu jadi anjing. Aingan cekat terangan sungut anjing teh najis. Disebutna oge najis mughaladhah. Ku najisna eta sungut anjing, lamun eta sungut anjing anta kana leungeun urang teu sah urang salat, kudu dikumah ku cai make taneuh ongko 7 kali deui. Ku najisna. Tapi sanajis-najisna sungut anjing aya keur ngumahna cai jeung taneuh. Tapi lamun sungut sia nyinggung kana perasaan aing, cai naon anu bakal bisa ngumah. Di sini survei membuktikan. Jadi sanajis sungut anjing melalui najis di batan sungut sia bieu ka aing. Agama naon sia? Islam. Hah? Islam. Bener Islam. Bener. Al-Islamu man salama muslimuna bilisanihi wa yadihi. Ari Islam teh sesama umatna silih salametkeun ku leungeunna jeung ku lisanna. Kewajiban umat Islam silih salametkeun ku leungeunna jeung ku lisanna. Ayeuna ente ngaku agama Islam tapi eta sungut, tapi eta leungeun dipake nganyerhatekeun batur, nu kitu disebut Islam. Goblok sia. Ai akang nyeri hate kunaon atuh? Kunaon? Kunaon nanya ieu. Kunaon teu gablek rumah sia hirup teh. Ai bapak aing dikenangan si Dewala dikenangan ai datang aing dikeplos-keplos. Era aing datang ka dieu teh rek ngahibur. Nepi ka beureum beungeut aing bakat ku era tanpa usia. Keur mah beureum tidak dina. Cida-cida teuing. Bapak aing dikenangan ai aing dikeplos-keplos. Pang-pang rumah kating tung geblos. Ulah naon ngawaku naon sia ka aing. Kang, air rumah sama akang ieu teh ke rumah sakang hampuranya. Ieu teh ke kiki teh ngeunang beteknya. Sama akang rumah sakit itu teh dikenangan hampura we Kang atuna. Dume hampura beunang dipentak der kasalahan dijieun-jieun. Nyemai batur. Mun minta lagu saha ieu teh? Minta laguna Bapak mana? Bapak akang itu tuh. Saha? Bapak itu teh panggeur akang itu. Bapak Semar kabina-bina teuing sia make digugu atuh. Da menurut lagu atuh dawang si Siliwangi naon teh. Saha nu menurut lagu teh? Bapak Semar, Bapak Akang, tuang sama bapakmu. Make digugu sia mah. Nah, kolot teh. Saha kolot? Ya kolot. Lamun hayang nyaho Semar itu manusia eksperimen. Lakuana teh manusia percobaan kumaha Kang pamali eta teh Semar teh manusia percobaan satria baja item teh eta. Aduh leungit bajana tinggal itemna. Waduh kabina-bina teuing sia teh meneueun nu ngalarti si goblok teh doraka ka kolot Semar doraka ka aing. Lamun Semar hayang senang hirupna kumah dampa suku aing teh tuluy inum jadi panjang sugana nepi ka TBC ka rieu beukang ulah kitu hayang kawalat dorakat digawang dieu teh kamali kukuring mah diajenan teh kolot teh Kang teh Semar teh kabina teuing gogoh kabina kumaha teh batur mah dipunjung naon Semar beungeut bodas awak hideung ada kitu atuh logatna atuh batur mah melak sereh teh hektaran melak sereh teh paling saeutik 10 tumak dar bapak aing mah melak sereh dina sirah sabab pangeran mereka hampura ka eta jelema lamun eta jelema teu dihampura heula ku anakna dibalik teh totat dibalikna ge geus malik-malikeun akidah si goblok bahaya naon awak beuci truk jiga entok jaluna aduh awak hideung beungeut bodas pinguin lain kade ulah hareup teuing teh Kang
Siapa bin Kanyahoan aya nama sia. ngomong Teruskeun sok. lanjutkan teraskeun jang Tah gitu. lain teraskeun menemeh teh kumaha teraskeun sok nu matak bapak-bapak ibu-ibu adik-adik urang teh penting ngahormat kanu jadi kolot Lain kitu lain, tadi mah lain kitu lain. sabab inung tungu rahayu bapak tangka derajat Lain kitu tadi mah lain. inung tung saha teh si goblok teh gane saha kang teh Ada lain kitu tadi nage. sabab pangeran marek ngahampura ka eta jelema lamun eta jelema teu meunang ridho hampura inung jeung bapanya Tadi penyepen mantok kitu. Tuh sarua. pek lawan tak si goblok